dina setengah jam ke payun. Pemirsa hingga ketiupan selengkapna. Musim hujan tahun ieu nyaeta di tahun 2017 terus dimimitian di awal bulan Oktober. Pemerintah Kabupaten Subang anu tepatna di Provinsi Jawa Barat terus ngawanti-wanti ka wargana sangka disalawasna waspada tina musim hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga sababarea nyaeta diantarana longsor, banjir, jeung sajabana. Ti eta Bupati Subang oge atos mere amanat sakumna warga anu pagemukana di sisi gawir jeung di sisi hawangan kudu leuwih hati-hati. Rupina sakitu pidangan warta dina dangan hayu